Yo, apa urang ngagrak Mang Lima euy. Aing kumahanya. Anu bener, ragraknya. Geus ku aing dibantuan. Sok atuh tah bantuan urang, sok turun tah. Corona ya. Sok. Tadi kayak dia udah murah mah. Yo, geus we kopta lah. Lamun kapanggih mah jeung maneh we HP-na paling ge beak sabaraha ka kontak Mang Hadean. Bener ieu nya urang. Sok untuk kapanggih mah nya. Oh atuh. Sok ulah kerja. Heeh. Nah, itu siapa Panglima? Neangan naon tuh sia? Ya, ieu kerengan HP anu si anak muda ragrag. Nanti lamun kapanggih jadi milik. Cir, neangan HP. Aing miluan atuh. Iya, ayo. Ya, kalau bedang bagi dua. Oh, sok. Dulu toh. Oh, kan tambahan eta. Si bos aleta miluan cenah teh neangan HP urang euy. Bos, kurang ieu benang bos poe. Oh. Nah, naon sia teh neangan naon tuh? Nah, siapa neangan naon? Apa HP sia gerak lain? Ih, urang teh bakal ngalamun di sisi balong. Lamun HP urang lagrag, pangneangankeun lamun kapanggih kok bawa jeung manggihna. Gimana lamun ngalamun HP urang mah aya ieu teu lagrag. Unyuk, mun dirasa sia kehet. Menipu ka aing, apa ragrak. Sia anak muda nipu ka aing deui. Sia anjing tah. Unyuk sia ah. Bos. Dan buru, baju wani baju aing. Oh, Dharma yo. Terus kurang yo. Iya wani yang ka aing geuningan. Dele, sia yang digitukan deui ku aing. Oh, mak. Mau ampun mak. Mangkana, macam-macam ka aing mah tak bisa digitukan. Mama, ampun mak. Baik si Panglima kemana yuk? Tinggal baju celana aja. Nama. Panglima. Sanak muda euy. Nah, ayo di portal Mang Asep, aya naon? Nyaho atuh di portal ya. Ngaliwat ka dieu mah aya nama aing premana. Mantak lamun ka dieu teh kudu mayar. Nah, ti iraha hayem ka jalan umum Mang Asep. Nah, jadi losos Mang Asep. Portal jalan umum aing mah. Sia yang lewat mong. Lamun hayang lewat tong loba omong mayar ka aing. Mang Asep. Kudu urang ge, aing mah teu boga duit Mang Asep ya urang kerek neang si emak. Si masaha kehet. Oh si emak di dieu mah. Eta, urang teh rek ka si emak, si Marabig ning. Ka si Marabig teh nunjuk ke wilayah di dieu. Oh si Marabig. Oh si Marabig mah. Aya nama aing jagerna di dieu mah si Marabig mah. Lah ku aing mah geus di deungeu ku aing mah. Ngajedog. Bener eta teh Mang Asep, henteu sieun ku si Marabig. Aing mah teu sieun ku si Marabig. Ku aing mun aya ka dieu mah dialungkeun ku aing mah ka si mak. Naon sia kehen? Wani ka urang, sok alungkeun aing ka ditu ayeuna. Henteu mak tadi mah horoy mak. Wah, horoy. Bener kata mak, cenah biar rek dialungkeun cenah mak si emak tuh kasih tuh ku aing renos cenah cek si bos Asep. Henteu ketong. Betul tah di Mang Horoy Asep. anjing horoy eta mah. Horoy aing saya zaman mah tah sieun. Kemana eta? Heueuh eta sia kalau unar-ulur, sieun ku aing eta mah kumaha? Henteu mak. Ayo kabur. Baik, Bos. Aing mana ya kamarana ya? Nah, atuh ya can urusan can beres ya. Buka heula portalna. Sok, bayar. Pancek aing kakak. Senjata makan tuan bayar Mang Asep. Ku aing dibayar. Sok bayar tah. Ya mah ya. Buru ayo. Ayo. Ayo namanya. Ayo. Wah, gue gede, tapi hati Hello Kitty. Waduh. Mau ngaku sia ka eta jutaan aing kehet. Emang enak, orang mau dititah bisa anak muda. Goblok si anak muda, ku aing mun panggil si anak muda, ku aing prit teh sa pujita ku aing. Nah, ku aing si anak muda dikuncungkeun ku aing mah. Goblok, siang aku jebarkan ke aing kehet. Nah, pernah jadi kau urang. Urang mah keur nyair dia, kudu bateun di hantu. Ah, kunyuk sia. Aing mah aing aku jebarkan sia, aing ku jebarna kunyuk na teh.